Mitra anu mulia wilujeng tepangdang sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberamana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda ieu dongeng karangan Akoso. Para mitra anu mulia mangga urang teraskeun hanca dongeng kasugeri kaum dangu Mangjaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Mangga urang teraskeun. Nyi Inah mencerong kaki sabda dibarengan ku sorot panon pinuku pangajak dina tetempoan ki sabda. Sorot panon Nyi Inah bet asa tembus kana jantung sumaramah kana bayah ngadatangkeun geteran-geteran aneh anu susah nakerepikeun digambarkeunana ku caritaan. Nyi Inah yaknya kitu deui para mitra ki sabda bet boga perasaan nu aneh ngan bae manehna janji moal rek kaleuwih najan kumaha dirina tetep boga rasa curiga ka ki sabda tetep moal rek percaya sagemlengna komo munurutkeun kana omongan Nyi Titi pan bisa bae ki sabda teh ngabogaan maksud anu mandiri rek nyilakakeun ka manehanana ngan kulantaran hayang laksana sakurasa kabeh cita-cita teu burung Nyi Inah maen sadiwara nyandiwara siga nu pieu oge nyandiwara siga nu bageur nemongkeun lelewa ngarah dipicinta ku ki sabda. Antukna ari pada maksa kitu mah bari jeung mata kresep ku ningali lelewa paromana Nyi Inah teu burung leah hatena ki sabda. Manehna seja nurut kana pangajakna Nyi Titi jeung Nyi Inah naon bae kajadian nu baris ka sanghareupan engke kumanehna baris di sanghareupan dalah upama kudu kajadian riributan kumabehna nu penting dirina geus gembleng sajamelaan Nyi Inah manehna duka kumaha asa berat jeung wegah mun kudu ngantep kana kahayangna Nyi Inah jeung Nyi Titi palebah dieu najan diri ki sabda saurang bangsa siluman jahat ari geus kaolok ku kecap geus kaolok ku sikep jeung rindat mah teu burung nurut kana kahayangna najan diajak kumaha bae oge. Keur Nyi Inah dirina ki sabda seja ngorbankeun naon bae oge. Malah najan upama kudu ngorbankeun nyawa ge sigana moal rek lebar. Ayo atuh urang tepangan muga-muga we anjeunna keur saeun ditepungan ku urang. Mangga mamang kedah kitu atuh. Ngararesep abdi teh sosobatan ari bageur jeung nyah ka abdi mah nya. Hayu atuh Santi. Tembah Nyi Inah bari unggeuk. Geus kitu mah teu loba omong deui. Nyi Titi jeung Nyi Inah diajak ku ki sabda lempang ka jero muru kamar nu kiwari cicingan ku Eus Pajarwati. Muru ka kamar nu ti heula mah dicicingan ku Nden Sukmawati. Lempang haja teu pati tarik pating keteyep da bisi ngabarubahkeun kanuliana. Sanggeus datang ka hareupeun kamar nu dituju reg tiluanana eureun. Ki sabda keketrok kana panto bari jeung pupuntenan. Punten cempling sakedapan tapi lila-lilanging kadenge sora nu nemalan awewe halimpunaker. Saha? Abdi Nyimas pun sabda temal ki sabda. Bangunan nu hormat naker. Mang sabda, aya naon mang? Ieu sun bade ngajajabkeun Ning Titi sareng Nyi Santi maksad daya sanes saur teh palai tepang sareng salira menawi ayeuna mah tiasa. Kutan kitu? Nah make teh bisa sagala rupa. Sok we rek ka dieu mah kukuring di daguan di dieu. Sok bukakeun pantona surungkeun atuh dikunci. Unyuk sumanga nu temal ki sabda deui bari ngareret kanuduaan. Marengan hatena ngarasa sugema ku ayana memang meunang jawaban ti Nyimas Pajarwati alias Nyi Eus teh. Nu direret ungeuk tana nu nya tujuan bari harita teh sarua hatena maduana ge bunga. Nganajan kitu dina hate nu pangjerona mah tetep Nyi Titi jeung Nyi Inah boga kacurigaan nu pohara. Curiga sok sieun nu aya di jero kamar leuwih jahat leuwih telenges batan Nden Sukmawati. Atawa saanu nyaho leuwih matak ngabahayakeun. Jadi najan kumaha bae oge manehna bakal tetep ati-ati tur iatna ngajaga segala kemungkinan nu teu dipihara. Geus kitu mah terus ki sabda nyurungkeun panto lalaunan. Berai panto muka breh di jero katingali Nyi Eus alias Nyimas Pajarwati keur diuk bangun tumaninah dina sisirannyang ki sabda ungeuk mere panghormatan.
sok kala lebat ulah asa-asa sok ka dieu Nyi Euis unyung wanjakeun nutiluan someah naker dareh deh naker nutiluan arasup diri Nyi Titi jeung Nyi Ina lain deui ngajenghokna jeung ngagebegna ku ayeuna ayeuna bisa tepung jeung jalma nu meunang kapercayaan jadi gaganti Enden Sukmawati rek teu ngajenghok kumaha jeung ngagebeg kumaha lantaran manehna pohara apaleunana ka eta jelema si horeng si mana horeng geuning Nyi Euis Nyi Euis nu sarua jadi pasen di dinya jadi pasen Enden Sukmawati teu nyangka ayeuna eueuh Enden Sukmawati bat aya Nyi Euis bari mata kerana teh diri Ki Sabda make nyebut Nyimas sagala dibarengan ku rasa hormat nu pohara belenyih Nyi Euis imut nemongkeun sikep pikaresepeun pok ngomong sorana lalaunan Mang Sabda abdi Nyimas bade keur saeunaun kaula nuhun ngagebeg leuwas Ki Sabda sok sin manehna di benduan ku diri Nyi Euis ayeuna mah anjeun mending ka hareup heula ka ditu jaga dina teras gedong bisa naon-naon dina peuting ieu jika ada kaluar ka ditu unyuk sumangga sun Nyimas isim abdi moal bade baha moal bade nolak kana pangersa salira kaula nu dikantun ku isim abdi nya jika ditu geura ka hareup samemeh ini Ki Sabda ngareret heula ka Nyi Titi jeung ka Nyi Ina sarta pokna nyai mangga aya naon-naon madugikeun ka Nyimas mang bade ngantosan di luar dina teras bumi dipayun mangga mang sanggeus pamitan sakali deui leos Ki Sabda kaluar panto ditutupkeun manehna kebat kaluar kana teras gedong sejak ngajaga keamanan bisi aya kajadian naon-naon nu teu dipiharep aya paribasana pramitra bisi aya siku si bulu-bulu mau ngamuk gajah meta manehna bagianan Ki Sabda kebat leumpang ka hareup atuh gek diuk dina kursi urutna tadi panon mencrong kabuluan mencrong kaayaan di eta patempatan poek meredong sajeroning diuk kitu dina hatena mah make ngarasa melang sagala kana kaya Nyi Inah jeung Nyi Titi nu matak hate Ki Sabda nyarita jero hatena duh poha naon-naon kitu Nyi Titi jeung Nyi Sandi aing mah sok sieun pasia we jeung Nyi Euis sok sieun aya riributan di dieu mangkani Nyi Euis teh apaan ayeuna mah nyekel keris titisan iblis beuh kumaha lamun Nyi Titi jeung Nyi Santi ditublas ku eta keris beuh kana tangtu we bakal perlaya tapi mun Nyi Euis alias Nyimas Pajarwati nepi ka tega mateni dirina Nyi Titi jeung Nyi Santi aing moal cicing tangtu aing baris ngayakeun baritungan jeung Nyi Euis najan nya manehna asuhan Kangjeng Raja Prabu Cakrasena tapi ari sakira ngabahayakeun wah sakira binasa kamojang anu aya di dieu mah wah aing nu baris ngalawana kajeun ka raja aing bakal ngalawan nu penting Nyi Santi bisa kapibana bisa kapimilih ku aing kitu galecok dina hatena Ki Sabda Ki Sabda bener-bener nekad kajeun ngalawan ka rajana jeung tibatan ngantep diri Nyi Santi jeung Nyi Titi cilaka mun teh mah Nyi Euis tegangan yaya mergasa atau mateni ka diri Nyi Titi jeung Santi ras deui inget kanu jadi adi nyatana Ki Seta anu salila ieu pohara raketna jeung Kangjeng Raja daek teu daek ngagebeg oge diri Ki Sabda lantaran tangtu mun manehna ngalawan teh ka Kangjeng Raja sigana leuwih ti heula ngalawan ka manehna teh nya Ki Seta tapi pikir Ki Sabda geus gembleng dulur tinggal dulur baraya tinggal baraya mun sakira beda paham jeung pamadegan eueuh salahna mun kudu tarung rebutan umur aduh najan kumaha aing kagok borontok ka palang caramang mun teh mah aing kudu pasya jeung jadi adi alatan beda paham kajen teuing gelutnya gelut aing moarek sieun pokona mah ku aing moarek diantep sing saha bae nu nyilakakeun diri Nyi Santi ku aing bakal disanghareupan ku aing bakal dilawan geus gembleng teh kajing pamaksudan Ki Sabda yen najan kumaha bae oge sanajan sing saha bae oge ku manehna bakal dilawan mun teh mah aya nu ngaganggu atawa ngabinasa ka diri Nyi Santi jeung ka Nyi Titi keur jongjon diuk sorangan bari pikiran cus-cos ka ditu ka dieu diri Ki Sabda tetep hatena melang hariwang ka Nyi Santi jo teh harita yang datang ngarongnyap ka hareupeunana bakating kuparna ngahulang ku datang teh teu kanyaho-nyaho geus aya we hareupeunana pangapunten Aden oh saha Ki Sabda ngagurubung gancang tangah bre hareupeunana geus aya nini ici meni mongkoy dongko hareupeunana dibarengan ku panon celong haropak mencerong sekeut ka Ki Sabda
ini teh sumuhun aden pangapunten ini ngaganggu kasalira cek di Oco nyamur jadi ninici harita menta dihampura api-api nusieun ngaganggu ka pihakna Ki Sabda. Oh aya keperluan beuleun nini ka kuring teh nya. Laras aden hapunten bilih ngaganggu ka aden. Nanging hapunten sakali dibilih ngaganggu sakali deui henteu nini teu ngaganggu mangga cari. Mangga aden mangga cek si Nini. Bari gek diuk dina kursi gigireun Ki Sabda ngeluk tungkul bangun ajrih naker ka Ki Sabda. Ki Sabda lila moloho ka si Nini. Bari hatena ngerasa watir jeung karunya ku ayeuna si Nini di dinya. Hatena teh para mitra ngadenge si Nini sadia reka babantu di dinya ngan henteu bisa majar kumaha da kitu kahayangna si Nini. Rek naon Nini nepungan ka kuring. Nini teh bade nyangemkeun perkawis permaksa dan Nini nu disangemkeun kamari siang teh aden. Oh hayang nepungan ka Nyi Mas Pajarwati. Sumuhun hakinten-kinten tiasa kitu anjeunna di tepangan. Bisa. Jangan kurungan ieu kudu ngadaguan heula segeureun. Bahagja sateu acan ge aden nanging manawi Nini tiasa terang. Naon margina pangna Nini kedah ngantosan heula teh? Margi ayeuna teh anjeunna nuju mayuna heula tamu. Dangke upama geus aya tamu anu ngadeheus ka anjeunna kakara Nini bisa nepungan ka manehna. Ku kituna Nini ulah kapalang sabar kersa nungguan heula di dieu nya sakedeung lah pola mah. Kitu para wargi sadaya dasar bade katamu teh. Kedah daftar heula, kedah appointment cenah kedah appointment. Kedah daftar heula para mitra sadaya. Atuh kitu amangna atuh urang ngaso heula para mitra bari ngantosan tamu urang ngaso heula ngaso. Nini icih nyarita hanya kalah atunya make teu tiasa ayeuna. Moalila Nini paling ge sajam atawa 2 jam nungguan ge. Moal nepi ka pota tengah peuting ku kituna muga Nini sing daek ngadaguannya. Nya mangga atuh Nini ge bade tumut nanging kedah di mana atuh Nini ngantosanana aden nah di dieu nah di kamar Nini wae. Harusna mah di kamar Nini we di tukang. Ngarah tumanina ngarah salse di dieu mah tiris deui kaanginan. Sae kitu ge mangga atuh Nini bade ka kamar we nya nanging ke upami parantos daya tamu anu ngadeuheusan ka Nyi Mas Pajarwati sumuhun kadunungan Nini mugi wae aden kersa ngabartosan ka Nini kapengkernya nya Nini beres lah. Nini icih nusanya Nabi Oco harita terus ka jero deui kebat asup ka kamar manehna kamar nu baheula dipake ku bieme lempangna Nini icih nu mongkoy teu leupas tina paneuteub Ki Sabda tung nepi ka ngilesna asup ka kamarna. Urang malikan kaya di jero kamar Nyi Mas Pajarwati harita Nyi Titi sareng Nyi Inah geus diukareupeun Nyi Euis alias Nyi Mas Pajarwati hatena geus tenang henteu gegebegan cara bieu pedah di dinya ditepungkeun jeung Nyi Euis. Nganajan maranina apal ka Nyi Euis dirina Nyi Titi henteu miheulaan nyebut ngaranna. Sok sumawana mun terus pancakaki peda bareto kungsi babarengan di dinya. Najan kumaha manehna leuwih ti heula hayang nyaho kana kaya Nyi Euis nu sabenerna. Nah naon sababna bet dipercaya jadi wawakil Nen Sukmawati jeung naon sababna ngaranna bet dini dilandih jadi Nyi Mas Pajarwati. Leuwih heran apan Ki Sabda ge pohara hormatna siga ka Nen Sukmawati sikepna teh. Nyi Euis ngarenyu imut bari panon mencerong kanuduaan pok nyarita. Nyi Titi haturan wilujeng tepang jeung kuring kumaha apa keneh ka kuring atawa henteu? Kuring mah apal anjeun teh pan Euis nya. Kuring mah moal bade ieu rek nemerakeun ka sono kitu wae ngingetkeun kayan anjeun ayeuna mah geus robah. Teh mah Nyi Titi ngomong estuning tatagnaker. Nah make kitu nah teh sono ditepungkeun jeung kuring. Poho deui kitu yen sanyana kuring teh apaan sobat anjeun keneh di dieu. Nyi Euis teteupna estuning pohara seukeutna mencerong ka Nyi Titi.
nya kuring sono ka anjeunnya euis kuring apal ka anjeun yen anjeun teh kaayaanana ti heula mah sarua jeung kuring pasen Nen Sukmawati nu keur tatama di dieu tapi ku ayeuna anjeun ayeuna jadi wawakil Nen Sukmawati kalayan anjeun anu kumawasa di wangunan gedong salira Nen Sukmawati teu aya kuring can caya kana kaayaan anjeun kitu ku kituna keur kuring jeung adik kuring moal rek ngasologoto nemrakeun ka sono jeung ka bungah kitu bae ka diri anjeun ku ayeuna bisa papanggih deui jeung anjeun papanggih atawa pamadegan nu pohara salahna ieu pamanggih jeung pamadegan kitu teh mun anjeun boga pamadegan kitu pokona mah kaliru teh kalirunya bener euis ngomong tandes jeung daria jadi kahayang anjeun kuring sakudna mah namplokeun ka sono seperti baheula kenal ka anjeun seperti baheula nganggap anjeun seperti baheula satata sadarajat bener kitu kahayang kuring mah sigana mah teu bisa moal bisa kitu lantaran kuring ngaragangan kana kaayaan anjeun ayeuna jabati kitu pan anjeun mah jeung kuring kaayana beda jadi wayahna kuring ngorek sologoto mikacongah ka diri anjeun salah pohara salahna hiji kakaliruan gede ti anjeun mun anjeun tetep kitu pamadegan nya kajeun ada kieu pamadegan kuring mah tuh nyetiti tetep dina pamadeganana ayeuna nu kencaeun anjeun misanti teh bener manehna ngahaja dibawa ka dieu sina diubaran ku si Sukmawati ku teh ieu ku Nen Sukmawati ngarah bisa ngomong deui da puguh ngalaman panyakit pireu hanya ka Nen Sukmawati kaburu teu aya ukur jadi lamunan anjeun hayang ngubarani santi ka Nen Sukmawati teh meureunnya nah kuring boga kayakinan Nen Sukmawati moal bisa datang deui ka dieu dina datangna ka dieu ku kuring bakal dipaehan nah anjeun sanggup maehanana nah anjeun wani kitu titi anjeun teu kudu ngabohong ye kuring apa pangna anjeunnya jeung santi ka dieu sanyana anjeun teh hayang ngayakeun balitungan jeung Nen Sukmawati malah kuring yakin yen anu ngaran santi buasanya nama lain santi tur buasanya nama bisaeun ngomong jadi mun anjeun hayang ngulangkeun ka jeri ka diri Nen Sukmawati nari kuring make teu bisa kuring ge ye geus loba ka nyeri ka manehna komo apan kuring mah geus dijieun tumal ka bangsa siluman untung diparengkeun kuring masih keneh panjang umur kuring bisa keneh hirup tur ayeuna bisa datang deui ka dieu jadi kuring teh hayang ngulangkeun ka nyeri ka manehanana ngabandungan omongan nyi euis daek teu daek ngadatangkeun kaheran keur Nyi Titi heran atuh ku ayana Nyi euis sija anu apal kana kaayaan manehna jeung Santi alias Nyi Inah nu sabenerna mah heran ku nyebutkeun hayang ngulangkeun ka nyeri ka Nen Sukmawati oge heran ku ayana Nyi euis nyebutkeun yen geus jadi korban katelengsan Nen Sukmawati cenah geus dijieun tumal ngan harita teu diparengkeun panjang keneh umur Nyi Titi mencerong seukeut babarengan jeung Nyi Inah mencerong na teh ka Nyi euis aranjeun teu kudu heran kana kaayaan kuring ye siap ngabantu ka aranjeun pikeun mulangkeun ka nyeri ka Nen Sukmawati tur najan ku anjeun teu dibantu ge ayeuna kuring geus bisa ngawalah Nen Sukmawati manehna ayeuna aya di panyara siluman di panyara panyarangan di panyara di alam siluman Nyi Titi heraneun naker bener pisan di panyara di alam siluman lantaran geus nipu ka raja siluman Prabu Cakrasena Nyi Titi jeung Nyi Inah alias Nyi Santi sakedapan silireret barang ngabandungan omongan Nyi euis bieu kakara ayeuna manehna ngadenge keterangan ngeunaan di tahana atawa di panyarana Nen Sukmawati di alam siluman nagri Umbuana Lila pamatuhan Mbah Cakrasena aya sababaraha kecap nu matak teu kaharti tur ngadatangkeun kapanasaran pikeun diri Nyi Titi jeung Nyi Inah nyaeta kecap-kecap dijieun tumbal Nyi euis dijieun tumbalnya Nyi euis terus cenah geus nipu Sukmawati ka dirina Mbah Cakrasena tah hal eta nu ngajadikeun heran pang-pang nama ngadenge beja yen Sukmawati di panyara cenah kitu atuh daek teu daek ngadatangkeun kapanasaran anu pohara matak pohara kacida warawil pohara kacida itu mata kapanasaran panasaran kacida panasaranana pohara panasaranana kacida para wargi ngaso heula ngaso salse we ngaso
Mitra kaum dangu kulantaran ngerasa penasaran Titi pok ngasongkeun pananya ka diri Nen Sukmawati. Cing terangkeun ka diri kuring, patali kuring mah yang leuwih jentre jeung hayang leuwih jelas ngeunaan kaayaan diri anjeun nu sabenerna. Cing bejakeun kumaha lalakon anjeun nu geus karanapan ku anjeun teh. Nu nyebutkeun yen anjeun geus dijieun tumal. Nya kitu deui terangkeun deui ka diri kuring. Naon sababna pangan Nen Sukmawati geus dipanyara ku Mbah Cakrasena. Nah bener manehna geus nipu ka diri Mbah Cakrasena nu jadi panangeuhanana. Nipu teh nipu naon jeung nipu kumaha? Ieu teh rusiah Nyi Titi, rusiah Nyi Santi. Jadi mun anjeun hayang salamet tur hayang hasil maksud bari jeung hayang dibantu ku kuring supaya urang bisa babarengan leupas tina ancaman bahaya. Hayang leupas tina ancaman bangsa siluman. Mangka urang kudu gawe babarengan bari silih cekel pageuh. Ieu rusiah. Jabati kitu susuganan ku jalan urang babarengan, paheuyeuh-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan, urang bisa mulangkeun ka nyeri ka Nen Sukmawati, jeung bisa numpes pangaruh bangsa siluman. Jabati kitu kahareupna muga-muga ulah aya deui nu korban katelengesan jalma nu dibantu ku pangaruh bangsa siluman, cara Nen Sukmawati. Cing kumaha Nyi Titi anjeun sanggup atawa henteu pikeun ngarusiahkeun sagala omongan kuring ayeuna? Nyi Euis munyata mah demi kasalametan sararea tur aya manfaatna, aya gunana jeung aya patalina jeung permaksudan kuring nu sanyana. Teu naon kuring baris ngarusiahkeun sakur omongan anjeun. Cing ayeuna terus terang dongengkeun ka diri kuring sakur nu dikanyahokeun ku anjeun, sakur kajadian nu tumiba jeung kaalaman ku diri anjeun. Hade ayeuna keneh ku kuringnya baris didongengkeun kieu geura. Barabat harita keneh Nyi Euis alias Nyimas Pajarwati ngadongengkeun sakur lalampahan manehna. Timimiti dikorbankeun ku Nen Sukmawati bari dicipta jari nyiina. Tug nepi ka ditulungan ku Mbah Cakrasena dibejakeun oge. Yen Mbah Cakrasena pohara ambekeunana lantaran geus nipu atawa ngabobodo ka Mbah Cakrasena. Nyebutkeun nu dikorbankeun nyiina padahal mah dirina Nyi Euis. Nya saterusna Nen Sukmawati ditewak, diasupkeun ka panjara di alam siluman. Kerisna dibikeun ka dirina Nyi Euis alias Nyimas Pajarwati tug dirina ayeuna sina matuh di gedong Nen Sukmawati dijajabkeun ka dinya ku Ki Sabda Seta, malah manu matuh dirinya bari dibarengan ku Sabda Geni alias Ki Sabda. Rengse ngadadarkeun sakur kajadian nu kaalaman sagemlengna pok Nyi Euis ngomong kieu. Tah kitu lalakonna teh Nyi Titi. Oge Nyi Santi kuring nerangkeun sagemlengna nu sajujur-jujurna. Kalayan bisi anjeun masih kene cangcaya, aya buktina diri kuring nyatana ayeuna ieu keris titisan iblis geura tempok aranjeun. Nyi Euis ngaluarkeun keris titisan iblis tina cangkengna tuluy ditembongkeun ka nuduaan. Saharita kontan nuduaan nepi ka olohok bengong, olohok ngemangkadu, olohok mata simeuteun, nempo keris nu aya di leungeun Nyi Euis. Geus kitu keris titisan iblis diselapkeun deui dina cangkengna bari pok Nyi Euis ngomong darianakeun. Jadi ku ayana ieu keris dina leungeun kuring. Kuring baris ngayakeun balitungan, baris mulangkeun ka nyeri ka Nen Sukmawati jeung hayang ngancurkeun bangsa siluman. Sakurang-kurangna supaya bangsa siluman talu. Tapi pan siluman Cakrasena geus nulungan ka anjeun. Nya anjeun rek mulangkeun ku kalakuan anu ngamusuh ka manehna. Nyi Titi kawas nu cangcaya. Memang kitu kanyataanana, tapi mun kuring teu api-api nu bageur jeung nurut ka manehna, ieu keris tacan tangtu kapimilih ku diri kuring. Mun teu dibereskeun ku urang, rek usaha deui cing. Jadi kitu mun kitu mah kuring sanggup mantuan Nyi Euis. Ngan meureun kudu ngadagoan waktuna nu alus. Nitih wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna, nyangan mangsa nu utama meureunnya. Bener. Memang kudu kitu, jadi ulah gurung gusuh jeung kuring pepeujeuh atawa amanat ka aranjeun. Yen dina gerak lakuna tingkah laku ulah rek nyurigakeun ka pihak Ki Sabda. Najan manehna katempo siga nu bageur ka aranjeun, tapi urang kudu tetep waspada. Tetep urang kudu ati-ati jeung iatna. Carincing pageuh kancing ceuk paribasana, pangna kitu ngingetkeun yen manehna bangsa siluman. Siluman kapercayaan Mbah Cakrasena. Nya kitu di adina tangtu isu pageto baris ngalanglang atawa ngaroris ka dieu. Nyatana Ki Sabda Seta. Manehna leuwih kejem jeung telenges batan lanceukna. Ku kituna urang kudu leuwih hati-hati jeung kudu leuwih pinter dina nyanyiwara nyang hareupanana
kumaha kaharti atuh anak itu mah kaharti pisan kukuring teh meureun mana kitu mah kaharti ngan heran lantaran Kang Darta nu ti heula miang ti heula datang ka ieu gedong nah kunaon bet eueuh nah anjeun kungsi tepung jeung Kang Darta atawa kumaha ngaku teu kaharti tah nah kumaha ieu teh kuring cing bejaan ye euis kuring mah hayang nyaho we nu penting nama nu matak can pernah kuring macan panggih basa di alam siluman ge Nen Sukmawati bebeja ka Mah Cakrasena yen Jang Darta leungit sigana mah aya nu maling mun teu nyimas centring keling tangtu si burak nu geus jadi siluman tapi najan kitu teu kudu leutik hate kuring yakin isuk pageto Jang Darta baris bisa tepung jeung urang nya kitu kaya nyiina nu mana pada neangan geus eueuh nepi ka kiwari tacan kapanggih keneh nah anjeun nyaho di mana ayeuna nyiina ayana Nyi Titi ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso para mitra anu mulia memeh ngajawab harita Nyi Titi silireret jeung Nyi Inah nu keur nyamur jadi Nyi Santi. Nyi Inah alias Nyi Santi jeung Nyi Titi gigideug bari pok Nyi Titi nemalan. Pugu kuring teh nyaho salila ieu kuring di teteangan tapi can kapanggih. Syukurere ieu can jadi korban Nen Sukmawati mah jadi gede harepan pikeun bisa tepung jeung manehna. Nya muga-muga we geus lila teuing urang ngobrolnya leuwih hade. Ayeuna aranjeun geura kaluar ti dieu geura mulang ka kamar aranjeun lila-lila kieu mah bisi ngadatangkeun kacurigaan ka diri Ki Sabda ngan omat dina adu hareupan jeung Ki Sabda boh tingkah laku boh omongan atau ucapan ulah rek matak nyurigakeun ka manehna tetep kudu bisa cara ayeuna kumaha kaharti haju atuh kuring rek mulang ka kamar kuringnya sing ati-ati we dina diri anjeun yeusnya bisi pamaksudan anjeun hayang mulangkeun ka nyeri ka Mbah Cakrasena bari rek ngemarengan kuring mulangkeun ka nyeri ka Nen Sukmawati tah dina kanyahoan manten ku diri Ki Sabda pan cilaka jeung ku Mbah Cakrasena ke Nyi Titi nu geus nangtung bari ngareneng gigireun Nyi Inah alias Nyi Santi teh omat-omatan tangtu kuring bari waspada jeung hati-hati pokona mah urang silih talingakeun we kuring ge tangtu bari semantuan tulung mun aranjeun di dieu manggih kararepet atuh mun kuring teu nemu jeung ngabancang pakewuh muga aranjeun nulungan ka kuring tangtu atuh kuring ge baris mantuan ceuk Nyi Titi geus pamitan sakali deui mah ka Nyi Euis alias Nyi Mas Pajarwati terus Nyi Titi jeung Nyi Inah alias Nyi Santi mulang ka kamar padumukanana di kamar nomor 13 atuh Nyi Euis alias Nyi Mas Pajarwati gancang nutupkeun di panto bari terus ditulakan ti jero waktos nasib